Oh iya Kang, terus beres acanya tahlilannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, si Karmen ya kemana wae? Punten Kang, iya, ayeuna teh tahlil teh entos beres teh Terus Kang. beres kapsul gimana mah? Ah, abdi hapunten ya teh Aduh, Kang, diwasa. keur barari Kumaha, mung abdi na teh ya teh Kang. Kita bingung mending kunaon we? jadi bingung teh antara meuli motor heula atawa nyieun imah heula nya Kang. Ai gitu, mana boga duitna, Kamen? Ai duitna mah can aya ya teh Kang, tapi sugan wae urang teh meunang tina ladang Facebook. Cecep urang nya ki ujanya. Mending kena meuli mobil heula men ai. Oke, duitna Kang ti mana? Nyari sarwatan aya duit menyengkel. Mana tina ladang kapal api sudah menangan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ke. Ke damang. Alhamdulillah. Kumaha Ke? Aya nama tara ngajak nyese ka uing euy. Kieu aing eureun na mah musuh teh. Mimiti nama kieu nya. Urang erek museup ningali nu gelo, reg hujan, eta nu gelo ge kahujanan mengiuhan kieu euy. Ari urang keur ngaruseup teh harita hujan, kengiuhan. Berarti urang lanceuk nu gelo. Ya Karmen, kiwari cuna can hees. Ya, ieu teh Kang, abdi teh tos mutolaah heula kitab di luhur. Diuk atuh bari diuk. Oh, nya Kang, ngapunten. Kumaha? Abdi teh tos mutolaah heula kitab tadi teh, jadi teh can tiasa bobo Kang. Kumaha kitu? Jadi ieu teh aya kapikiran kan manusia teh diciptakeun tina taneuh, tapi nah hanya Kang sifatna teh beda-beda. Modelkeun wotong tah ka urang teh umbak-ambak we. Tah kumaha eta teh Kang ya? Kapan eta berarti tina tanah sengketa wotong mah dijieun teh. Aduh, tidak sangketa. Terus teh deui Kang, Haji Esih mah ka urang teh suraseri we teh Kang. Oh, Ibu Haji Asimah berarti tanah teh tanah pamereh tuh men berarti sudah mah ada bunga. Terus teh aya deh Kang, aya ce tati mah ka urang teh meni bager pisan. Eta di jeung tina taneuh naon tah Kang? Cetatin mah tina tanah warisan itu mah. Terus teh deh Kang, ya mah aya deh Wa Iqbal mah ka urang teh sok jamadud we. Tah eta mah kunaon eta? Tina taneuh naon Kang? Oh, Iqbal ya. Oh, Tina tanah kuburan itu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau naon men itu mah angka ribung gitu mana euy? Mohon ya teh Kang, alhamdulillah ya abdi teh kenging ya mamen ya teh di daerah urang gitu. Aya maloba nu mararajo daerah urang teh. Ayeuna ti Bapak Deni oge kan Bapak Deni boga pabrik kayu. Bapak Haji Eja boga pabrik heleran. Terus teh Potong boga pabrik bala-bala. Terus teh Kang Uje eta boga pabrik janggot ayeuna teh. Oh, baleunghar majunya. Oh Kang. Tapi dah jelema baleunghar ge eleh ku Mang Amir mah pasir. Nah gitu Kang, Mang Amir mana? Sama sanajan baleunghar ge eleh ku Mang Amir mah Amir apa majikan teh 4 eta teh. Dah hiji Kang. 4 mah jeung tanyakeun 4 Fatimah. Aduh,